saha nepi ka ayeuna ku berat kacidang sok sanajan ate ieu teu narima tapi dalah di kumaha anjeun geus milik nulia. Hate ieu meuni peuri saprak anjeun salah milih nu lain dianggap leuwih kudu ka mana saha jeung kudu kumaha ngadukeun rasa nu keukeuh teu ditarima sabab ieu cinta jeung ieu rasa teu bisa kasasaha nepi ka ayeuna ku berat kacidang